Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu sakumna Balad Pustaka Sunda di mana wae ayana. Widian simkuring dina ieu saat baris ngadugikeun hiji dongeng dina jejer carios ngelehkeun begal. Ieu carios dicutat ku simkuring dina buku anu judulna Oray Bedul Macok Mangkonod, buah karya pangersa Bapak Haji Usep Romli HM. Ieu buku wedalan penerbit Cupu Manik, citakan kaopat dina sasih Juli tahun 2012. Mitra dangu sadayana tiasa nengetan kana ieu judul dongeng dina buku anu kasebat nu aya dina kaca 16 dugikeun ka kaca 20. Pamirsa, kumaha eusining ieu lalakon carios ngelehkeun begal sumangga urang sami Bandungan kusadayana nyanggakeun. Akimad Halil kolot cangker turwanian urang pasisian Limbangan Garut. Pakasabanana salian titani dagang kere belut. Belut menang ngalak sorangan, benang mosong atawa benang ngobor. Dikere ku sorangan deui timimiti nurihan, ngumbah nepi ka moe taranitah ka batur. Ngan nyambaraan meureun anu henteu teh ieu mah bagian pamajikanana nini ihot turun tuk tukang olah. Lantaran kere belut buatan Kimad Halil pelem liwati pelem, karasa uyah gulana, kaambe seungit katuncar pedesna, kajojo kamana-mana. Kamaswurna lain bae di wewengkon Limbangan jeung dayeuh Garut, tapi parat nepi ka Bandung nanaon. Atuh sabulan sakali mah Kimad Halil sok ngahajakeun indit ka Bandung, ngirimkeun kere belut ka langganan-langganan matuh. Disagigireun ngajual sabiasa di pasar atawa saparapat jalan. Lalampahan ti Limbangan ka Bandung zaman harita kira tahun 1820 masih keneh werit pisan. Kudu nikreuh heula leumpang ka Nagreg, tidinya karek bisa tumpak kereta api. Kacatur dina hiji waktu Kimad Halil iyang ka Bandung, indit ti lembur Janari, kundang obor nanggung dagangan. Teu poho mawa bekal, timbal sagede ti kelantu urkolot jeung deungeunna sapuratina. Wanci haneut moyan nepi ka halte Nagreg. Nungguan sawatara lila burudag kareta langsam ti Cibatu datang, buragiru Kimad Halil naik. Palolohor salamet datang kanu dituju. Kimad Halil turun di halte Cikudapateuh, muru warung pangrereban ngadon reureuh heula. Isukna can ge ingkah, dagangan geus payu manten, saseak teh lain bobohongan. Saku kampret Kimad Halil merkis ku duit. Buragiru manehna beberes, teu nolih nu kukulutus nu teu kabagian meuli kere belut. Rengse balanja keur oleh-oleh ka urang lembur, Kimad Halil geus jogo deui di halte. Nungguan kareta kawetan. Sabot kareta canjol, teu eureun-eureun manehna nyegetan gula batu kadaharan karesepna ti baheula. Barang sengok kareta Kimad Halil kagentak, gula batu bus bae diabuskeun, diasupkeun kana saku kampret.
Dirigdig muru dareksi paboro-boro jeung nu sejen. Hampir asar cunduk kana nagreg. Wayah kitu teh lebah dinya geus simpe pisan. Keur mah nagreg lemur leutik, pangeusina corencang, ancal-ancalan, turug-turug kabejakeun jadi sayang begal. Nu nyaraba langka nu wani tuluy lumampah upama kabeneran lebah dinya geus rada burit. Kajeun milu mondok bae di gardu ronda. Tapi Kimad Halil mah teu kitu. Manehna tigin rek balik bae, hayang gerak nepi ka lembur, sono kanini ihot meureun. Bari lempang senang Kimad Halil ngalinting udud, pahpir ipis, bakona bako warning. Karek ke udud rengse candi kenyot jeung candi seungeut, di jero rungkun sisi jalan tinggara jeleng jelema opatan. Di baju sarua hideung diiket barang bang semplak. Ngabar bedog panjang harerang guri lapan katenjo katojo cahaya panon poe pasosore. Hayang hirup hayang pae, nusa urang nyentak. Congo bedogna ditempokeun kana beungeut Kimad Halil. Kantenan hayang hirup, najan reuwas jeung geumpeur. Kimad Halil teu nembongkeun semu, negar-negar maneh bae. Lamun kitu hartina lebar keneh ka nyawa, kadiekeun kabeh bobogaan maneh. Duit, barang, perhiasan, naon sakur nu dibawa. Begal nyentak deui. Nu tuluan ting puncereng ngagigimir. Artos mah aya saeutik. Barang jeung perhiasan mah teu gaduh. Walon Kimad Halil. Geus kumpul deui pangacian ayeuna mah. Sok gancang duit tunggul ge, dapon aya. Keho ya sarancos. Ieu kapameng hayang ujud. Ditaji parai sumut. Kimad Halil ngodok saku. Nyokot gana wesi jeung batu panekerna sakalian. Cetes ditek-trekeun. Teu daek kurung, teu ngaburi nyai acan. Ih, sangkilang kaul garing. Nah, ieu teh kieu. Batu panekerna apan alus henteu ngoyoh kor. Kimad Halil gegerendeng bari nitenan gana wesi. Ngome-ngome lunglum jeung ngecerek-ngecerek batu paneker. Begal taki-taki ngarawaskeun. Kanyahoan ku Kimad Halil horeng nu disangka batu paneker teh geuning gula batu. Salah nyokot, abong sarua ditundana dina saku kampret. Batu paneker halam jajah. Kimad Halil semu keul. Sugan kudu dirembus ku aing. Belewak gula batu nu disebut jeung disangka paneker teh dihuapkeun. Turuk-tuk digares. Tah kieu aya ngeunyah karasanya. Bacan teu hulung mah nyapekeun wungkul syah. Ceuk Kimad Halil deui. Bari am ngahuapkeun deui gula batu sesana. Begal-begal teu kira reuwaseunana. Nenjok polah Kimad Halil. Dulu eta nusa urang ngagorowok. Batu paneker digayem. Lain aki-aki samanea euy. Hayu gancang kabur. Kimad Halil seuri leutik. Disangkanya aing gagah bisa ngaremus batu paneker, padahal nu digayem ku aing mah gula batu. Manehna ngagerendeng. Teu poho ngucapkeun syukur ka Gusti Allah. Rehna geus ditangtayungan tina pangrogahala jelema jahat. Ngagayuh ka Isa, Kimad Halil datang ka lemburna. Dibagiakeun ku nini ihot.
ku anak-anakna jeung ku incu-incuna. Diguar oleh-olehna, ditanggap lalakonna, boh lalakon di perjalanan, boh lalakon satengahi ngambah karamean dayeuh Bandung. Capek-capek ge kapaksa Kimad Halil ngagorah, medar pangalaman dagang belut ka Bandung. Tapi ari pangalaman dipegat begal mah diliwat bae, sieun jadi matak ngabalukarkeun pegat jalan kasab. Mun didongengkeun mah kalah kumaha oge pasti Nini Ihot bakal nyaram dagang ka Bandung. Euleuh pamiarsa, waktosna kabujeng seep. Rupina sakitu dongeng dina jejer ngelehkeun begal tiasa kasanggakeun. Mudah-mudahan aya manfaat kanggo urang sadayana. Hatur nuhun tina sagala rupi perhatosan, hapunten dina samudayaning kalepatanana. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag Vermios.